Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Bapak Ibu guru anu dipika hormat oge sareng siswa anu ku abdi dipika hormat. Mimiti urang sadayana kudu muji syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos masihan kesempatan ka urang pikeun babarengan dina acara ieu. Abi bade nyagigikeun biantara ngeunaan hiji hal anu penting pisan pikeun kahirupan urang. Nyaeta ngamumule basa Sunda. Rerencangan sadayana bangsa nu gede teh lain ngan kusabab sanggup ngajaga kamajuan teknologi wungkul, tapi oge kusabab sanggup ngajaga jeung nyariksa budayana sorangan. Urang Sunda miboga budaya anu sarua endah ti mimiti basa, kasenian, kebiasaan, nepi ka tata krama sapopoe. Sadayana eta warisan nu kudu dijaga supaya teu leungit kabawa ku zaman. Kahiji minangkan ciri khas urang upama urang teu henteu daek ngagunakeunana. Padahal basa Sunda eta lain saukur alat komunikasi, tapi oge wadah pikeun kahirupan. Kadua, kasenian Sunda saparantos angklung, wayang golek, jaipong, jeung debus teh mangrupa identitas budaya urang. Lamun urang teu mika cinta ka budaya urang sorangan, saha deui nu derek ngajaga. Katilu, someah, silih asah, silih asis, jeung silih asuh oge bagian tina budaya Sunda anu luhur dina zaman kiwari. Loba barudak ngora anu mimiti mopohkeun tata krama padahal eta mangrupakeun anu kudu dijaga tur dijalankeun dina kahirupan sapopoe. Kusabab kitu hayu urang sami ngamumule budaya Sunda kacara sadarhana. Ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe, diajar sering memperhatikan kesenian budaya Sunda, ngajaga tata krama parantos diajarkeun ku kuruhuna. Rerencangan sadayana, lamun lain arurang saha deui nu bakal ngajaga budaya Sunda. Ti kituna releskeun ka generasi salajengna. Budaya Sunda warisna karuhun nu kudu dijaga, diriksa, jeung diwariskeun deui. Kusabab eta hayu urang sami-sami janten generasi nu reles jeung tanggung jawab pikeun ngamumule kana basa Sunda. Sakitu biantara nu tiasa abdi sampaikeun, mugi aya mangpaatna pikeun urang sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.